aing mah ripuh. Salaki gadag mah duh, katempuhan buntut mau ge aing ngarit. Goblok teh euy. Ari teu gadag, urang mah boga duit. Baiklah, pera sa minggueun cenah ngomong nama gawena oge. Esuk page-toge cenah balik ah. Lumayan we aya ieu yang doma ieu sakieu mah waregen. Tuh. Untung we aya nu ieu euy. Nu sampe teu kudu jauh-jauh ngarit mah. Di dieu we urang mah ah. Mantuan tungna teh euy budak tuh. Lumayan diparabkeun langsung. Mudah-mudahan we magi duda keren persiapannya ke Persib. Meuli naon we? Erek topi, erek naon ieu teh kaosna pokokna mah Persib juara lah. Aing mah rasa mereunannya kompoy ya, pakai baju Persib lah. Kabayang rame teh lah. Anu usi Ijah ieu teh tapi mending kene usi Ijah. Mawa si Ijah healing lah. Sok segala hayang di jajanan si eta mah. Mata bobol duit. Mending bari healing sorangan bari neangan duda keren. Lewat si Edi mah lah. Nah, mani geus. Dangdan geus lah. Tinggal nongki ayeuna mah bari neangan duda keren. Sah itu teh nu daun. Sudah si Ijah. Nya teh katingali beungeut nama. Ya. Naon ari sia nyingserkeun aing. Lain siga teh lain maneh atuh dam katutupan kieu kenaon maneh. Nya ngarit atuh aing mah sate goblok. Naon kitu sia menyungsorikeun. Lain atuh urang mah rek healing mana meuni. Nya gaya kitu mah ka mana? Urang mah rek healing atuh. Bener gaya euy healing. Lain ka mana emang si Edina maneh dirinya ngarit? Eueuh ka Jakarta ieu kuli maneh kana bangunan. Oh enak kena bangunan. Heuh. Oh didinya jadi ngarit. Heuh atuh da doma beberelean teh di paraban ku aing mah sia teh saha deui emane. Lain aing setelan lain atuh cing atuh kadiekeun tah. Aing biji teh tajong maneh. Kumaha lamun didinya teh labu aing mah. Moal atuh da aing ge boga dedeleuan ku sia teh. Aing atuh. Ha, loba ku sia tah. Sia mah ngaledek we aing atuh da koplok. Blok teh aing mah geus rapi-rapi sia aing rek healing. Waduh, healing aing. Kurang ajar sia mah sia. Itu aing dong sapa deh bubuk lah.